cabut ku malaikat tanturang teh sakara nyawangan segmapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajujuk ka alam kubur jang hamdan meunang ali geus diukur mahikeun awak sakujur gerak dulur meunang ali geus diukur mahikeun awak sakujur rek naon anu di bawah harta loba sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh ieu belaan menang pasean nafsu tisu dung sok dipake adigung karena sholat mabok linglung waktu jakat lagi ibadah kateler-teler nepi ka yang hulu ngaler di tengah imah ngagoler ngajolopong diriung ditarung buang diriung ditarung buang gerebu haji setelah gadar datang pasar